neruskeun ayat anu kamari supaya pikiran urang tia ieu diajak rekreasi ka mana? Kana kaagungan Allah Subhanahu wa taala. Pan ari haji pendi mah rekreasina ka puncak. Laju longsor pae. Rekreasina pan haji pendi mah ka mana? Ka pantai. Aya tsunami pae. Ya Allah, rekreasi kamari urang teh geus ngajelaskeun tentang ieu teh keagungan Allah tentang adanya matahari, keagungan Allah tentang adanya rembulan. Maka pikiran urang diajak rekreasi terus, masya Allah bakal terjadi urang teh mengucapkan Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Tuh Gusti nu agung. Yuk orang perhatikan. Kembali orang diajak rekreasi deh. Ulah wakan helanan karena urusan gunung-gunung tentang langit jeung sajabana. Yuk diri orang deh haji pendi. Haji pendi. Kamari meujeuna keur ngorakeneh luar biasa gagah usahana. Disebut nage bos, boga mobil nage, mobil truk datang ka 12. Sugih atuh, masya Allah gudang nage pohara luar biasa. Hayu, nu hararayang nage antri ka haji pendi. Masya Allah pohara. Terus seiring jeung waktu merosot datang ka ya mobil teu boga hiji-hiji acan. Ayo gudang barea kabeh datang ka imah ge beak sapotong. Dihadiahkeun ka jalan. Tuh. Masya Allah. Yuk urang perhatikan. Kahirupan teh hirup tek isuk pageto pae. Duh Gusti dideuleu ku urang kahirupan nu ieu naik maju, nu ieu turun nu ieu cager nu ieu muriang nu ieu tek maot. Hayu betapa luar biasa. Ieu diatur kabeh kahirupan teh aya nu naik, aya nu turun, aya nu hirup, aya nu pae, aya anu sehat, aya anu ieu teh muria, aya anu laku, aya anu jomblo teh laku-laku. Siapa? Mana kiai contohna nu jomblo atuh dihareupeun kula. Saha abdi brojak. yudabbirul amr maksudna yakdi wa yudabbiru amro malakutihi ku Allah kabeh diatur kerajaan bumi teh siklusna kabeh ieu teh Allah nu ngatur. Timulai ieu jelema nu ieu lahir, nu ieu paeh, nu ieu ngagedean, nu ieu teh ngakuruan, nu ieu ngadewasaan, nu ieu ngakolotan. Masya Allah termasuk dahar-daharna kabeh nu ieu poe ieu teh beda jeung anu nu ieu mah jeung ieu kabeh moal aya nu kaluar tina aturan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mencit hayam haji pendi set bebeja ka pamajikana supaya ieu diasakeun sayur jahe teh geus kabayang ku haji pendi ieu dahar ngeunah jeung sayur jahe kunaon mejana keur tengah-tengah nyayur haji pendi teh be kena setruk atuh pan dilumpatkeun ka rumah sakit boro-boro ngadahar sayur jahe kan
akhirna kan eta torojol Haji Rusdi begitu datang ngadenge Haji Pendi kena stroke datang ka ditu cak ieu teh geus dibawa ka ditu ka rumah sakit. Oh geus ka dieu geus ulah ka mikiran ka ditu heulanan dahar bae heula dahar jeung sayur teh eta coba kunaon di daharna ku Haji Rusdi coba eta. Siapa yang mengatur itu? Itu bisa direncanakan, itu bisa direncanakan. Eta kan lain saeutik nu kos kitu teh ya. Urang geus tujuan anu-anu ternyata aya kaperluan ngadadak indit bae eta ditinggalkeun ku urang. Nu ngadahar mah anu. Masya Allah, pohara luar biasa. Beuh menang gusuran Haji Pendi. Sekian miliar. Laju, Masya Allah. Can. Atupan kama laju nakan Haji Pendi kawin deui jeung nu ngora. Kunaon pan duitna loba luar biasa. Gusti nu agung ngan eta teh pinter pamajikan nu ngorana kakak ulah waka ditoel kula lamun can dijieunkeun ieu mah. Atuh dijieunkeun ieu mah harga 1 miliar. Cak pamajikan kakak ulah waka ditoel kula lamun encan dibelikeun mobil. Masya Allah. Berarti kan iya pamajikan nu ngora geus boga mobil geus boga imah beuh kasur alanyar teg be Haji Pendi geus seuri be neng kuari mobil geus aya imah geus aya kasur oke laju asupan ka jero kamar. Masya Allah pamajikan ngora imah bagus ka ieu teh kan tempat sare. Masya Allah mujana pohara didinya mulai bubuka set eta Haji Pendi kaget moloh be kena jantung pae kena didinya pae kena didinya ayo Gusti nu agung pan eta laju ngarangda si awewe eta sedengkeun encan hubungan jeung Haji Pendi encan di mana-mana can hubungan teu ngabogaan idah berarti ngan aya lumpatkeun kana idah wafat lamun ditolak eueuh idahan ngan lantaran ditinggal maot idah wafat 4 bulan 10 poe beres dikawin ku Haji Rusdi. Imah nang nyeun Haji Pendi, mobil nang balikeun Haji Pendi, kasur nang balikeun Haji Pendi, kunaon dipakeun ku Haji Rusdi? Nasib geus diatur bae. Ya Allah Haji Pendi dek keluar dek jadi bobongkong degan yudabbirul amr. Masya Allah aya nu dibere eta teh minal ito aya nu teu dibere manusia teh walman i hartina aya anu dibere sugi aya nu dibere susah aya anu hirup aya nu dimaotkeun magfirati zunub aya nu dihampura dosa aya nu teu dihampura dosa itu kabeh anu ngatur Allah subhanahu yudabbirul amro. Duh untung luar biasa lamun urang teh dibere magfirah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan be urang dihampura dosa ku Allah. Sababiah urang ngaji tinggal lengkahna jajunjunan nu ngomongkeun salengkah eta geus muruluk dosa-dosa kabeh. Salengkah dosa muruluk kabeh beuh masyaallah walaupun datang ka majelis taklimna HS bae. Atau tetep pan geus aya kauntungan mana kauntunganna muruluk dosa. Ya Allah. Aya anu henteu dibere ku Allah teh kereteg hayang ngaji, henteu dibere kereteg hayang salat, otomatis pandinya dosana teh ieu tetep be pageuh ceuk nyangkreud bae dosa lantaran eueuh hidayah dibere kereteg hayang salat, eueuh hidayah dibere kereteg hayang ngaji, maka atuh terus be mimpi ngagumpal be itu hakikatna nang Allah Subhanahu wa taala yudabbirul amr. Masya Allah Gusti nu agung
ketika ku urang diperhatikan betapa jelasna Allah teh ngajelaskeun tentang kamaha agungan Allah subhanahu. Hai pemikiran anu boga pikiran, coba yuk ajak rekreasi tuh tentang matahari, tuh tentang rembulan, tuh tentang langit, tuh tentang kehidupan. Masya Allah, itu ku Allah dibejer biaskeun, dijelaskeun, dirinci. Yufasilul ayat, maksudna yubayyinul barohid adalah ala tauhid, ieu nuduhkeun tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu la ilaha illallah, bahwa wahidun fi zat, wahidun fi sifat, wahidun fil afal. Eueuh nu ngabantuan ka Allah subhanahu wa taala. Betapa gagahna Allah, ieulah dilalah ala tauhid, dilalah ala tauhid. Masya Allah. Hai, dek nyiptakeun naon bae Allah mudah, melalui kun fayakun terjadi. Tapi kan yuk urang logikakeun make logika urang, kekuatan pemikiran urang heulana abeh kaharti. Adapun nisbat ka Allah mah nyieun naon bae mudah kecil kabeh. Eueuh nu kieu ye, eueuh nu kieu ye, eueuh nu kieu. Karena Allah mukhalafah lil hawadis, eueuh nu kieu ye, pan ari urang mah nyieun ieu mah babari, nu ieu nyieun ieu mah rada hese, nu ieu mah hese. Tuh. Ge, bere BTTS Haji Pendi. TTS tag tulis ini mah kecil. Tag nu ieu rada hese. Nu ieu mah hese. Di pikiran ge datang ka botak teu ka pikiran. Lah beuleum lah. Nah, nisbat Allah tidak ada yang sulit, kabeh kecil kabeh. No problem. Tapi hilanan make dilogikakeun ku urang. Duh Gusti, peredaran matahari teh luar biasa, pohara luar biasa. Ketepatan waktuna teh peredaran bulan. Eta teh eueuh mogok saeutik-eutik acan eueuh mogok. Pas jasa eueuh macet. Pan lamun macet mah kieu lamun macet mah. Urang geus ngitung waktu teh bahwa maghrib jam 6 kurang 5 menit. Tek be. Ieu mah geus jam 6 mata poe aya keneh. Tek be. Geus jam 6 lewat 5 menit mata poe aya keneh be. Tek be. Woi, pan ieu bisa kieu. Cap matahari macet di jalan. Tidak ada kemacetan. Ketepatan anu sangat luar biasa. Masya Allah, peredaran anu sakieu planet bumi luas luar biasa. Tapi kan ketepatan waktu, termasuk rembulan teh berputarna, masya Allah, ieu teh sulit cak pikiran dina logika urang. Tapi kan buktina aya. Buktina teh terjadi, buktina teh ieu teh mulus be, berarti maha agung Allah sang maha pencipta. Ya atuh komo-komo jelema geus paeh kemudian dihirupkeun deui anu dituding ku orang musyrikin, masa sih geus paeh hirup deui. Heuy, teu nyaho kitu agungna Allah, maha kawasaan Allah. Kecil itu ngentakan perhatikeun be peredaran planet-planet. Sakieu luar biasa nah Allah bisaeun atuh komo ngahirupkeun Supendi. Kecil jasa itu mantakan ieu tia adalah dilalah adalah alal ba's. Dilalah alal ba's dalil bahwa ieu ayana kehidupan kembali setelah mati. Tah, ulah unggut-unggutan teh. Iya salamet henteu engke bakalna di akhirat salamet henteu. Masya Allah. Gusti nu agung mantakan di dieu teh ku Allah dijelaskeun la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Maksudna tatayakonu anna man qadaro ala khalqis samawati ala khalqil ars ala khalqi tashiri samsi wal qamar ma'uzmiha wa tadbiril umur kulliha
kana alal halqil insan ma'a muhanati wa ala iadati wa jazai aqdar. Masya Allah, supaya ngayakinkeun bahwa tuh Allah nyieun 7 lapisan langit, Allah nyieun 7 lapisan bumi, langit jeung bumi dikurung ku aras, kemudian tek beperedaran matahari jeung bulan teh seimbang anu sangat luar biasa. Padahal ieu teh makhluk besar anu sangat, aras besar, langit besar, matahari besar, rembulan besar, tapi bisa diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Duh Gusti nu agung, atuh komo-komo ieu deuk ngahirupkeun deui jelema nu tatadina geus hirup. Laju paeh deuk dihirupkeun deui. Allah Haji Pendi nu tatadina eueuh ge ku Allah bisaeun diayakeun, komo nu tatadina geus aya. Gitu kan? Aya Haji Pendi tatena aya eueuh. Laju parikan nongol kan? Isu pageto kan eueuh kan? Atuh deuk diayakeun deui engke di alam akhirat kecil jasa. Anu tatayna sama sakali eueuh bage ku ari aya atau komo nu tatayna aya. Ieu baheulanan ye. Urang teh leuwih mudah ngajiplak cak urang makan ye. Leuwih mudah ngajiplak daripada menciptakeun alam. Tah ieu Indonesia terkenal hebat ngajiplak. Ieu ngajiplak, naon dijiplakan? Ari nyiptakeun awal mah teu bisa. Ceuk be barang hol be anu babari tang mah dijiplak tek be tak ieu kan ngaranna kahirupan kedua itu anggap ngajiplak nyontok jageus aya tatadina. Atuh masa teu dipercaya ieu urang nu tatayna eueuh bae ge Allah kawasaeun diayakeun atuh komo engke. Masya Allah, la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Mudah-mudahan urang ku Allah semakin diberikan keyakinan anu sangat luar biasa. Gusti nu agung, lamun ku urang diperhatikeun terus be direnungkeun, tapakur kos kieu ngaranna, tapakur tentang keagungan Allah. Ieu kan lamun teu make ilmu lain tapakur ngalamun. Mantahkan ieu tafakur, tadabur. Komo kadituna ieu teh tentang thariqah mah muraqabah ngaranna. Ayat tafakur, tadabur ieu teh kabel dituna muraqabah, ngintip Allah. Eta kan bahasa ngintip-ngintip teh dipake ku Haji Pendi nu teu nyaho istilah asa kos ngintip si embah. Dikontrakan ngintip jablay. Itu salah. Salah, awas ngade awas. Mentakan teu ieu ngagunakeun renungan, ngagunakeun tafakur atuh kudu make media ilmiah. Ngaji berarti atin nutilok ngaji dek tapakur ngarenung teh gendeng ngarenung matumpal bisa anu aya ngalamun di mana ngalamun teh be atuh engkena pikiran teh rada dengdeng datang juri geus mulai Haji Pendi seserian sorangan. Masya Allah, lantaran tadi ngalamun hayang jadi wali atau Haji Pendi ngomong lagi awas ya ulah deket-deket jeung aing mah wali. Waduh, tah eta bahaya akibat teu pake ilmu. Direnungkeun saenggeusna direnung teh teuk ditapakur komo kadituna dimuraqabah. Dimuraqabahan ka maha esaan Allah. Allah teh wahidun fi zat, wahidun fi sifat, wahidun fil afal. Tak asupkeun ku urang ayatna qul huwallahu ahad. Teruslah urang ngarenung tentang kemahawahdaniatan Allah Subhanahu wa taala.
kemahawahdaniyatan Allah per detik demi per detik, per detik demi per detik, terus per menit demi per menit. Teu pernah urang teh keluar tina pemikiran itu hiji we nya eta teh ngarenungkeun tentang wahdaniyat Allah Subhanahu wa taala. Itu kakarak mantap luar biasa set eta ngageser mulai pikiran tak dibere ku Allah melalui padol Allah Subhanahu wa taala. Ieu nu hese ge urang teh terus-terusan ulah eureun-eureun. Urang teh berharap padol. Jadi ulah aya boga rasa nang aing ulah ya. Ulah urang sanajan ngawirid ge ya ngawirid teh be cak guru baca ieu nya sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baca ieu sholawatna 44 kali atau 4444. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Eta teh beres guru. Geus dipuasaan sagala. Teh malah nanya ka guruna dek namanya naon nih guru mulai kebal-kebal can aya karasana ku kaing. Iya salah, sangat salah. Boga pikiran kos kitu tia salah. Iya baca sholawat sanajan ku guruna dititah baca 44 atau baca 4444 atau dek sakean. Ketika orang membaca teh ulah ayat tatagenan karena bilangan geus be urang nunggu padol Allah sambil membaca sholawat. Engke dibere padol ku Allah. Geus ketika tak urang teh hasil maksud misalnya henteu aya tatagenan ka sholawat nang Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin zikiran ge sarua, baca zikir. Teh 165. Tak la ilaha illallah, la ilaha illallah terus be. Ulah aya tatagenan kadinya nu mantak di ditu ku guru tita lamak sudah biakin ilallah ge. Ieu teh ya engke terus be sambil menunggu karunia Allah Subhanahu ta eta padol Allah na padol. Jadi geus teu tatagenan kana zikiran, teu tatagenan kana ieu teh wirida, geus kabeh ieu nang Allah Subhanahu. Walaupun urang make jalur wiridana zikiran, make jalur wiridana sholawat, make jalur wiridana bacaan Quran, teu tatagenan ka dinya urang nunggu padol Allah melalui bacaan Quran, nunggu padol Allah melalui zikiran, nunggu padol Allah melalui sholawat. Engke ka ditu dibere padol Allah Subhanahu. Padol mah ieu padol mah hese. Masya Allah pan Ari Haji Pendi mah bau culak cangkeh. Aing teh geus ditapaan ku aing. Ya deuleu bikang ku aing diketrekan ge. Beuh ukuranna saya belantaran baheula aing puasa pelet ieu 7 poe 7 peuting. Mati genina 3 poe. Bukanna ngukur make cabe doang. Tapi mantak aing datang ka kuari meng ceret bae. Eta gara-gara eta. Masyaallah begitu dikatrekan teh ya bikang layanannya nyamperkeun indit lumpat kunaon bau tai horeng Haji Pendina. Ta eta. Ieu ulah aya tatagenan asa hebat eueuh nu urangan kabeh milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika terjadi seperti itu diberi padol oleh Allah, dibukakanlah ku Allah rahasia langit. Inkisat karena setiap rahasia kehidupan tek, masya Allah pohara luar biasa. Jelema nu geus hirupna tina kayakinan tuh contoh gede na heulan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Masya Allah anu ku Kangjeng diomongkeun ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Berarti kan eta geus boga kunci tek be atuh nyana mah tina mulai ilmu yakin menuju kana ainul yakin. Atuh geus teu kaget luar biasa ketika neuleuh rahasia keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mantakan cak Sayyidina Ali lau kusipal gito mazdadu yakinan.
andai kata ieu tia hijab dibuka kabeh kula moal nambah keyakinan saeutik-eutik acan kunaon geus pinuh jasa kula mah keyakinan geus pinuh ieu ku pinuh-pinuhna deuk dibukakeun kumaha bae ge moal nambahan lantaran geus pinuh ieu Haji Pendi ya kosong keneh teh ulah dibukakeun reu PS ngimpi lajuna teh Masya Allah asa ngimpi paeh dia bawa ka jero kuburan laju dibodem ku malaikat mengudang teh warejak kunaon dibodem ku malaikat Masya Allah tambah di aya kayakeun karak dibere ngimpi dang aduh aing deuk ngaji lah kuari mah sieun lah teh beceurik bae ngaji menang sabulan pohoan deui Masya Allah mantakan wadalika ahlal mukasafah wasalu min ilmil yakin ila ainil yakin ahli mukasafah mah berangkat tina ilmu keyakinan menuju kana ainul yakin ta ieu ilmu yakin teh kudu boga ilmu anu tilok ngaji mah odob moal bisa lah nya odob atuh ieu teh geus heuy nu bararodo teh ya titah ngaraji seuna leungitkeun kabodohan ieu ulah dipapanggul be berat ta bodoh berat aing boga bodoh ieu teh mamanggul teu bisa nyaho kana rukun wudu ieu lepaskeun atuh eta teh ngaji rukun wudu kuari teh lepas tah kabodohan rukun wudu teh aing kuari geus bisa rukun wudu ngan rukun salat can nyaho dipapanggul keneh ayo atuh terus be saeutik tek be seuna laleungitan eta nu diparentah ku junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari ieu mah jelema bodoh can nyaho rukun wudu jelema bodoh can nyaho rukun salat begitu datang ka Kiai Supendi di beatoriko ieu nu bakal jadi jurig teh kos kieu bakal mulai Masya Allah preman nyekel tasbih bari gideug we preman ndeu ka mana man ya Allah Gusti Agung itu salah lain gitu lain ari jang nyombo mah saala kadar heulanan ieu jang nyombo seuna resep tek bae nya baca anu salah kadar bae heula ulah diserem-seremkeun engkena kumaha eta teh ongkoh bodoh nya teh nyaho rukun wudu rukun salat hayo jang ngaji henteu ieu teh ye tek be laju barang datang ka Imam Kiai Supendi di beat dibere sholawat kuari eta preman ngayakeun sasolawatan tek be eta ka ustad nu magahan rukun wudu asa ngecilkeun kan boloona ge sabaraha kali poloan eta hayo preman boga komunitas maca sholawat nyana ngaji rurukunan henteu kuari neule ustad anu ngaji rurukunan asa kecil tek be boloona ge ieu sabaraha puluh kilo ka ditu mikir atuh di dieu moal bisa kuduna berangkat menuju ilmil yakin ilmu di teh ilmu yakin atuh moal bisa lamun teu nyaho rukun wudu mah rukun wudu heula ceng tah make bahasa ceng tah heuy hayu belajar rukun wudu rukun salat jeung sajabana kakarak kadituna saeutik pan ieu kan mantakan loba jekel mah teh anu kabalinger nya lantas beh bae kabalinger ieu kuari kabalinger Gusti nu agung datang deui ustad ka imah kula aya ustad kiai terus ari kukula ieu jamaah masyarakat di pagahan rukun wudu paling nu ngaji tiluan batuk bae nu tiluan ge teh tunduh meureun teh tapi lamun kula sholawatan mah yo sholawat teh be atawa teu manakiban rame bos be ari siha geus anu totena ustad kula nyebut teh siha iya emang siha yang naon endek ngajak ka mana jamaah
hayu tuh ulah hayang rame ieu benerkeun hiji doang ge boga murid bener jeung 1000 boga murid teu bener paningan hiji. Ayo 1000 Haji Pendi teu bener, hiji Kiai Pudoli bener atuh paningan Kiai Pudoli daripada 1000 Haji Pendi. Ya Allah, Masya Allah nu mantak wali Allah baheula aya nu ngadidik murid ngan 3 doang nya mambung tambah murid lagi 3 teu geus be 3 kunaon cak eta wali nu 3 ku aing diterpa tak be bener ye nu 3 ieu bakal ngelehkeun reduan jelema anu ieu teh teu balener hayu ge teu aya nu 3 doang ngadidikna, aya nu 5 doang, aya nu 7 doang. Kula tiba heula ti rada leutik keneh ku Abah geus diomongkeun wali anu boga murid dengan 3 doang. Wali anu boga murid dengan 5 doang. Wali anu boga murid dengan 7 doang. Dibejakeun hiji-hijina waliyun min auliya. Ayo. Teu ngomongkeun kieu wali anu muka YouTube. Muka akun YouTube terus gitu teh Masya Allah eta si wali teh heuy nyana mah baheula ngomongkeun endek mulungan pahala ari wali Supendi mah pan mulungan teh ya ieu lain mulungan berkat mulungan anu ararasup kanyana pengikutnya lamun geus jutaan geus kunyana dihitung sekian hah hayu atuh kunaon eta kiai kuari marangkap jadi cyber eta dilarang coba atuh lajeuna mah layanan bicara pahala ngitungan kauntungan jadi konten sapopoe. Masya Allah giliran beges mulai kurang pati laku nyana nyieun ulah abe naon abe rame nu komen abe viral luar biasa itu komersil. Masya Allah ayo dek kumaha dibuka ku Allah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala mantakan nu eta la yahsulu li ahlil hijab moal bisa terjadi ka ahlul hijab teh kadeuleu keagungan Allah bisa terjadi na engke liyaumil kiamah dina poe kiamat. Sedangkan dina poe kiamat sudah tidak ada pilihan lagi. Ulah kakarak atau ulah urang nu boga iman sarejan leutik-leutikeun nu teu boga iman ge geus paeh mah jaheueuh. Bakalna ngomongkeun kitu jaheueuh. Salat Masya Allah Fir'aun alaihi laknatullah ieu teh embahna kafir ngaku nabi ngaku ieu teh pangeran teu kagok deui lain ngaku nabi acan pangeran tapi geus mulai dideuleukeun mah ka alam akhirat tak be mejeuna tikor nyawa datang ka tikoro mana ngomongna amantu bi Rabbi Musa wa Harun kaula iman ka pangeran Musa ka pangeran Harun pan ku malaikat Jibril dijejak kemarin kemana aja luhun ayo pak ikan geus eueuh ikhtiar ditu teh sudah tidak ada pilihan ribet luar biasa ye kuari di alam dunia mumpung masih punya pilihan urang pilih tempat-tempat nu baragus nu diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah maka ku Allah diajak rekreasi deui yuk supaya urang teh tambah keyakinan yudabbirul wa huwallazi maddal arad wa huwallazi maddal arad. Perhatikan bumi madda menghampar. Siapa yang menghamparkan bumi ini?
wa huwallazi maddal ardo Allah subhanahu wa ta'ala. Madak tia di dieu basato tulan wa ardon panjang lebarna ieu tek rata berata. Rata. Weh, Kiai. Oke. Pan informasina aya nu ngomongkeun bumi itu bulat. Bumi itu bundar. Lain rata seperti itu. Oke. Itu pun tidak salah, betul, bener. Geus kieu, andai kata orang boga pikiran, boga keyakinan bumi itu tidak bulat, lebar beenggeus rata, lempeng. Atawa nu ieu boga pikiran bumi itu bulat, eueuh masalah teu ngaganggu kana akidah, urusan akidah teman. Henteu saeutik pun teu urusan ngaganggu. Cuman ieu mun dihijikeun teh kabeh ge bener. Kok bisa kitu? Lantaran mun ku urang diperhatikeun tek be bahwa bumi ieu keur ngomongkeun lebar secara johirna emang ge lebar. Ketika ngomongkeun bulat, sanajan buleud ari gede mah cicing di mana bae moal aya istilah ngajolongjong kieu moal emangna bola kan ieu ngomongkeun bulut kieu kon gede ku gede-gedena cicing di mana bae sanajan dalam kebulatan lebar bae bakalna tuh atuh bakal terjadi lebar bae eta teh ya lantaran majmuah pimakani ieu teh ya urusan masalah ieu teh karoh andai kata tek be posisi nak endek di mana be li uzmatiha wal karoh idza kanat fi goyatil kibri kana kullu qitatin minha yusahidu kasati tuh kana yusahidu kasati buleud di mana luas gede jasa endek cicing di mana bae eta bakalna menghampar bae henteu ngajolongjong kieu henteu kieu tak be ya oke, bumi buleud tapi orang lempang ka mana be jangan teu kitu henteu kunaon ikan ku gede-gedena eta teh ku gede-gedena masya Allah madal ardo dilebarkan ku Allah sehingga ieu jelema teh ya henteu ngumpul di hiji tempat. Lamun teu dilebarkeun ku Allah misalna ngan ieu doang atawa 10 doang kabeh mana eueuh sek be atuh bakalna mejak di dinya bae kabeh mejak ieu kan paburancai aya nu di nagara anu aya nu di nagara anu teh beluas urang kuari ngarasa heureun ge di tempat nu padat coba di negara urang keneh ulah waka ka luar negeri heulana ka Kalimantan be jutaan hektar keneh besi Habib Rojak endek transmigrasi ka ditu engke ngahiji jeung orai masya Allah renungkeun ku urang tuh mulai deh madal ardo ieu kok ku Allah ujug-ujug set be diluaskeun emang kumaha mimitina samemeh langit dijieun bumi ieu dijieun ieu nu aya teh ieu cai kabeh ku Allah diciptakeun teh cai be tes be air saenggeusna kitu ku Allah dikirimlah angin set be angin nu gede masya Allah innallaha qabla ayyahluqas samawati wal ard arsala alal ma'i rihan hafawah angin gede luar biasa geusna angin gede eta teh kana cai
kabeh diangkeleng-angkelengan cai. Maka angin ieu tia doroba ba'du ba'don cai saling beradu. Ngadu luar biasa kunaon lantaran ieu teh katiup ku angin. Saenggeusna eta ngadu pa abroza minhu khosapah ai hijaro yabsutu fil ardi, lantaran benturan nu sangat luar biasa maka terjadilah aya pembekuan di tengah-tengah. Laksana batu pembekuan set tah tina ieu lah batu teh mau diilbaet ka anahakubah muncul beri tengah seret di tengah ieu mau cai aplak-aplakan ngan di tengah-tengah aya anu ieu teh garing cak urang garing ti dieu lah mulai tek basatol haqqu subhanahu wa ta'ala min jalikal maude jami'al arad. Ti dieu lah madal ardo tina batu nu leutik tian nu laksana kubah set bengagedean ngalebaran set lebar mulai terus tuluha wa al ardu ieu tiap pahia aslul ardi kabeh nu aya di Amerika, benua Amerika, nu aya di benua Afrika, nu aya di benua Eropa, nu aya di benua Asia, nu aya di benua Australia, bahkan benua nu teu kanyahoan ku urang, benua Betawi set merata madal ardo ieu nang Allah subhanahu wa ta'ala madal ardo hai ya engke bleh dituna teh pantotena cai aplak-aplakan oke. Ieu laju muncul batu terus anggeusna batu ieu madal ardo diluas ku Allah diperluas jadilah daratan ya anu teu jadi daratan anu ieu teh ekstrim luar biasa loba keneh lain loba-loba deui ieu ribuan kelipetan anu ieu teh madal ardo nu kuari bisa ditijak urang. Nah tina madal ardo ta batu nu muncul di dinya aya surah pusar etalah cikal bakal daripada Ka'bah Baitullah. Maka Ka'bah Baitullah itu adalah pusar bumi, tengah-tengah bumi anu ieu dipijak urang. Lain tengah-tengah bumi keseluruhan lain. Tengah-tengah bumi nu bisa dieusi ku urang. Ku makhluk nu darat nu madal ardo. Wastal ardi maskunah maksudna bumi nu bisa dieusi ku makhluk. Aya bumi nu teu bisa dieusi ku makhluk atuh lain aya deui. Amma wastul ardi kulliha amiruha wa kharabuha fahyaku batul ardi ieu bakalna aya disebut kubatul ardi. Ieu mah pertengahan bumi nu asli ieu. Awas, Ka'bah Baitullah adalah pusar bumi anu madal ardu. Bumi nu bisa dieusi ku makhluk. Sedangkan ieu luasna bumi geus teu kahitung urang. Pertengahanana ieu aya di kubatul ardi. Kubatul ardi teh ieu teh wilayah anu tadilu pihil azman pil harri wal bardi. Di lokasi eta moal aya panas jasa moal aya tiris jasa. Panas dingin sedang tamadis sedang bedinya. Terus wayas tawil lail wanahar berang 12 jam teh pas, peting 12 jam pas,
mual alaya yuzadu wa yunqasu sanajan saeutik abadan datang ka poe kiamat. Abadan datang ka poe kiamat ieu mah beurangna tepat 12 jam, peutingna tepat moal 12 jam, moal aya istilah lewat sekian menit, kurang sekian menit. Jadi lamun urang cicing di dinya, ieu cicing di dinya tak be eta teh lamun magrib jam genep be abadan salama-lamana. Moal aya leuwih, moal aya kurang, deuk bulan naon bae. Musim moal aya musim panas, moal aya musim dingin, moal aya musim gugur, musimna kitu bae geus. Ngimbang bae moal aya lantaran ieu dina pertengahan bumi nu asli disebut kubatul ardi. Masya Allah. Terus didinya tietek be selalu tenang. Ieu kubatul ardi teu bisa kadeteksi ku sain teknologi modern. Di mana ayana tah kubatul ardi teh di mana ayana? Ieu teh ku para ahlul kasfi, wali Allah dipake rekreasi tah ke tempat eta. Ayo coba ge. Iromazatil ibad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Baheula Raja Saddam bin Ad ieu manggil seluruh insinyur. Pan teu kagok insinyur teh ya aya 300.000 insinyur. 300.000 insinyur. Terus satu insinyurna membawahi 30.000 anak buah. Hitung kabeh coba ieu. Sabaraha juta insinyur, sabaraha juta pegawai berarti. Kunaon? Buat bangunan terindah. Nyana teh macaan kitab suci ayat tentang sifatan sorga, maka jieun jiplak sorga. Teu kira-kira coba. Ia ngabangun dengan jiplak sorga, nyontek sorga. Terus ditaliti hasil penelitian bagian naliti lokasi 300 tahun. 300 tahun tak iya bakal di kubatul ardi kapanggihna teh ya, walaupun aya nyebutkeun dina penafsiran teh ya fil Yaman eulanan wilayah-wilayah doang kubatul ardi. Ditemukanlah di situ. Kenapa? Masya Allah udaranya sedang tidak panas, tidak dingin. Tak, iya kan akur jeung sorga, teu panas, teu tiis. Masya Allah. Terus waktu jeung sajaban moal aya panyakit jadi yang moal. Moal aya panyakit dinya mah teu kubatul ardi. Dibangunlah Masya Allah selama 300 tahun pembangunannya. Ayo coba kira-kira. Maka terjadilah perpindahan anu sangat luar biasa lantaran teu iman ka Allah, maka suara mengguntur malaikat Jibril menghancurkan seluruh Raja Saddam bin Ad jung kabeh masyarakatna paraeh kabeh. Bangunan termegah saalam dunia nu teu pernah aya deui salama ieu allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Di mana adanya? Di kubatul ardi. Iya kan dipakai rekreasi tah ku para wali-wali Allah. Salengkah. Habib Rojak mah yang kadinya salengkah. Salengkah kadinya. Laju kajirat. Raga ka laut teu balik deui. Masya Allah. Ayo. Gusti nu agung mantakan pusar bumi anu bisa diisi oleh penduduk bumi ia adalah Ka'bah Baitullah. Pusar bumi keseluruhan adalah disebut kubatul ardi. Ieu mah teu nyaho di mana ayana dirahasiakan oleh Allah. Eta teh jeung keseluruhan cenah. Masya Allah, maha agung Allah subhanahu. Tak ieu ngaranna pikiran orang diajak rekreasi ka ditu teh.
dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bumi begitu dicipta awalna tek merata tapi goyang bae. Goyang bae. Goyang kerawang. Euyag bae euyag. Lamun bumi ngageter be euyag bae. Kunaon anu mantak euyag bae? Lantaran ningali kana keagungan Allah bumi bergetar anu sangat luar biasa. Haji Fendi ieu cicing di bumi nu euyag be embal. Embai. Tek atuh jojolong-jongan nya bakalna. Jojolong-jongan moal bisa tenang, moal bisa daru atuh paeh berarti. Paeh deui bae. Saha nu bisa hirup di bumi nu euyag-euyagan terus bae. Masya Allah, maka supaya bumi ieu ulah euyag ku Allah Subhanahu wa taala diciptakeunlah paku-paku bumi tek abeh ulah euyag wa ja'ala fiha rawasi diciptakeun rawasi teh jibalan sabitan ae autadan lir ardi lil idtirab paku anu nancep set kana bumi supaya ulah euyag lantaran bumi ieu teh euyag lantaran ningali keagungan Allah dipaku ku bumi ka maha kudratan Allah ret cicinglah bumi gagah berarti gunung gagah berarti Masya Allah mulai nu pertama ditancapkeun di bumi ku Allah ieu gunung Abi Kubais, Jabal Abi Kubais. Di Makkatul Mukarramah nu kuari tinggal sapotong deui. Kuari teu diketrekan kurang Arab. Diketrekan. Iya, anu pertama kana Abu Kubaisin awwala jabalin wudi'a alal ardh. Jabal Abu Kubais adalah gunung yang pertama diciptakan di bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain bantarak di Makkatul Mukarramah. Tapi kan kuari geus hese urang sajan ka Mekah ge ieu hampir leungit kabeh. Jabal Abi Kubais nu mantak Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani cicing di Mekah tadi Jabal Abi Kubais. Sejarah anu kuat sangat luar biasa. Waliyun min auliyaillah, waliyun min auliyaillah didararinya baheula cara ricingna. Tuh. Diciptalah gunung. Ini lantaran dahsyat luar biasa ja'ala fiharwasi. Gunung-gunung tertinggi di bumi tekbe. Setelah dihitung ku para ulama gunung nu kategori anu paling tinggi ieu teh mi'ah wasamaniyah wasabun aya 178 gunung tertinggi di muka bumi. Mungkin masuk pegunungan Himalaya di urang beureun Gunung Karang kayak itu ngasana eta. Hayu Rawasi dihitung gunung terus salam dunia kabeh nu leutik ge tek dihitung kabeh ieu ku para ulama dihitung teh aya situ alaf wa situ mi'ah wa salasatu wa sab'una jabalan 6.673 gunung. Masya Allah 6.673 gunung. Ieu lanu ditancapkeun ku Allah di muka bumi supaya ulah gerak. Mulai di Mekah gunung diancur-ancurkeun rata. Di urang ge di dinamitan, goyeuna batuna dibarawaan. Mulai loba nu rata atuh paku dicongkelan, ya atuh mulai rada dengdek bangunan. Oh ya nu mantak sakedeung-sakedeung gempa. Sakedeung gempa. Kunaon? Johirna gunung eta teh paku roasi.
dicabutan takbih atuh wajar kuari nyarek celekan. Masya Allah. Sedangkan gunung maknawina adalah jibal teh para ulama-ulama, para kiai-kiai, itu gunung maknawi. Takbih gunung maknawi nage geus mulai caroploka. Aya nu dibawa ka puncak, aya nu diajak kampanye, macam-macam. Aya anu dibere tender, aya nu dibere proyek, ngagaruling kiai. Masya Allah, aya nu mimpin anu, akhirna pan henteu kapagahan masyarakat. Ayo terus laju nu arasrina ku Allah aya nu dimaotkeun mulai takbir. Duh Gusti nu agung, maka ieu gunung nu kabeh teh ya nu tertinggi nu terbanyak kabeh 6.673 ieu kabeh uratna ngahiji menjalur kana Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais ti ditu kabeh ngajalur ka Jabal Qaf. Jabal Qaf teh anu ngalingkung di pinggir seluruh bumi. Tuh. Laisa fiha jabalun illa walahu urukun min Jabali Qafi. Sakabeh gunung-gunung ieu ngabogaan urat menyatu kabeh ngahiji kabeh ka Jabal Abi Jabal Qaf. Di mana gunung tersebut teh ndek digempakeun ku Allah. Gempa tek tina titik gunung eta. Lantaran ieu Haji Pendi geus kolot lainan tobat andahan mawaan jablay bae. Haji Pendi geus kolot andahan susuitan keneh bae. Astagfirullah, rada lapar teh mah susuitan. Ayo. Coba ayo. Ieu tia Haji Pendi ongkoh lalaki andahan bogohna ka lalaki deui. Ayo homo. Hei. Wedon bogohna ka wedon deui. Kaum lesbi. Terjadilah takbir ribet anu sangat luar biasa, teu bisa dinasehatan. Akhirna tek ieu gunung ieu teh gempakeun, tek oyagkeun. Ketika di titik eta goyang, set bakal goyang kabeh kanu lain. Karena sekitar tek anu kena urat-urat tersebut mantakan fa ida aradallahu ayyuzalzilal ardo auha ila jabali Qaf. Andai kata Allah hendak menggempakeun ngagoyangkeun bumi di wilayah bumi ieu teh gunung anu maka nu dibere kodena ku Allah di Jabal Qaf ditu. Payuharriku zalikal araq min jabali patuzalzilu. Maka ieulah di ditu dikenopna, di ditu di Jabal Qaf gunung Krakatau tak dioyagkeun atau di ditu oyag di dieu bakal. Gunung anu oyagkeun cak Allah di ditu pusatna di ditu di Jabal Qaf set atau goyang na ditu bakal. Masya Allah, luar biasa, maha agung Allah subhanahu wa ja'ala fiha rawasi. Ieu urang can ngomongkeun kana wa anharon sungai, ke bakalna aya sabaraha sungai di bumi bakalna. Masya Allah, seperti apa ieu kabeh nang Allah subhanahu wa ta'ala. Tina mulai madal ardo Allah menghamparkan bumi, kemudian Allah menciptakan gunung-gunung. Ieu teh supaya paham kabeh
betapa luar biasa maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngaleungitkeun kasombongan nu aya di awak urang, sanajan boga ilmu nu Allah Subhanahu wa ta'ala, boga harta nu Allah, boga jabatan anu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah aya bangga ku ilmu, bangga ku pakaya, bangga ku jabatan. Masya Allah. Tah ketika diperlihatkan ke nama agung Allah, ieu teh di alam ikhtiar, engke mah di alam guer ikhtiar, di alam barzah, di alam masyar, kudu kabeh di alam akhirat, surga neraka geus eueuh alam ikhtiar. Geus eueuh alam ikhtiar. Masya Allah, tutup, mudah-mudahan be urang teh bisa dicicing di surga. Dina kehidupan anu suci anu sangat luar biasa. Masya Allah, Gusti nu agung tuh anu bakal dibere bidadari 1000, bidadari 2000, bidadari 10.000. Haji Pendi mah teh hiji-hiji acan. Ayo mulai kan pertanyaan kumaha make na kiai, mikiran make deh atuh geura ka sorga bae. Ya, teu kudu hese-hese. Di alam sorga geus aya urang teh di kehirupan ruh suci eta teh ruh kudsi. Ruh kudsi di alam dunia keneh geus bisa kos kieu ruh kudsi. Tuan saya tak jol bedatang muridna. Guru aya naon? Karena Allah supaya ieu teh ya kaya mah sekolah hayang buka bersama ke jeung guru. Oh iya insyaallah. Jol murid nu lain datang deui, guru supaya karena Allah hayang kula di baturan buka bersama. Oh ya insyaallah. Teu kurang cak sariwayat 70 murid nu ngundang tuan Syekh, kabeh diheueuhan kabeh di insyaallah. Barang dina waktu nanti ya aya kabeh di 70 imah. Ayo bareng di imah nu ieu aya, di imah ieu aya, di imah ieu aya kabeh aya. Teh Masya Allah si murid teh baru ngah luar biasa nu ieu bunga. Masya Allah buka kata di imah aing teh ke jeung guru tuan saya ka imah aing. Cak teh tangan guru ka imah aing. Nu itu giji ka imah aing. Tah teh be hadamna molohok becak hadamna ja guru mah teu ka mana. Aing nu merena ge eta teh buka harita. Berarti kan lamun dihitung 70 hiji jeung eta yeuh. Dengan waktu yang sama makan. Kabeh nu itu dahar, nu ieu dahar kabeh kan. Tuh, kahirupan ruh suci bisa mutasakilah seperti itu. Atuh kau mau di sorga. Geus di sorga mah atuh lamun boga panjang bajikan 1000 tek be dipake sawaktu bareng atuh bisa kabeh. Berarti awak urangna aya 1000 berarti kan. Tah, mulai. Masya Allah. Atuh mantakan moal aya cemburu di jalan tareun cak pamajikan nu jatuh ka mana. Niki teh ka mana. Tuh mantakan ieu mah tuh wali anu ge pamajikan sakean nyana mah ieu bisa ka mana. Cak nu kolot aya bae, cak nu kadua aya bae di imah. Jadi araya bae. Tuh, tah Haji Pendi mun bisa kos kitu teu nanaon nyandung. Nanti di surga. Iya wa anharo wallahu a'lam bishawab.